Ya keur naon atuh mah teh? Keur naon? Kadeuleuna kumaha atuh? Iring kaliwat rusuh. Babak ngaliwat tuh ka itu jalan goblok lah. Muter mah jauh rusuh buru aduh. Urah, hiling ah. Nah anjing ku sia tah gawean goblok. Hiling aing rusuh. Hiling buru awas. Si goblok si aing teh hese anjing. Tah goblok gawean ku sia rek ngaliwat mah anjing. Burukeun aing rusuh aing aduh aing mah kawar doyong buru. Sia ngaliwat we anjing tuh kan itu jalan pangtarus motorna. Rusuh. Cicing jagoan. Naon atuh maneh riweuh-riweuh teuing? Tah urang kaliwat di halangan wae ampun. Banyak ku aing kudu didagoran we gampang. Si goblok anjing ngaliwat mah ngaliwat we anjing pangku tuh ka itu jalan nih tadi. Ongkos secara neuleuh deui nya. Apal keur anu digawe rusuh kayak pangku koplok tah etana tah motorna. Terus atuh aing kudu baik deui nya. Parkir aing kumaha ieu atuh? Aing jangan sabit kieu aduh aing mah. Terus. Ulah nya teh omongan. Terus. Biar wifi omongannya. Popolok teh nya.